Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon Tuhan senyum? Setan sieun ka maneh. Ada teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan ngilim. Sayyidina Umar ge senyum bae. Tuhan sok mah iya, usieun-sieun setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Lha ka mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan. Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan tuan ini begitu dekat dia berat kan itu ditanya aku babaturan setan ya sorban Sayyidina Umar sorban lah dipakai kasihan ku setan ya Allah itu lain lalagaan jelema lain lalagaan atupannya nama lamun keur ngobrolkeun Yahudi ngobrolkeun kafir bahasa Sayyidina Umar dina Bukhari dakni ya Rasulullah serahkeun ka kula ya Rasulullah pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul serahkeun ka Umar unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari asal kejaritakeun musuh Allah musuh Kangjeng Rasulullah langsung dakni ka dieu ka abdi keun kos kitu mah nyingkir Tuhan nyingkir kayak heula Umar ulah main dani bae Kangjeng Nabi eta kuna ku harenges-harengesna mentek Al-Faruq Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi sieun kadatangan ku jurig deundeun di unggal lawang Umar Al-Faruq setan aya merek eta sieun aing umpat setan ngumpat misalnya di Imah Haji Pendita aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani begitu Haji Pendita kaluar aing sieun ge ka itu ka sia mah di ulah keluar kuduna tetap diintip setan mah kan hebat aing sieun ge ka itu cekeun tapi keluar awas ya ku aing geus diancam bae ku kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur si Kangjeng ke urang maot setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya poremna keberadaan sangat sieun menakutkan Sayyidina Umar ngacung naon Umar pikiran urang pikiran ieu lain cak Sayyidina Umar ka Kangjeng iya pikiran ieu lamun pikiran ieu kokola dek dilawan ta malaikat maneh mah macem-macem bae lamun masih kena pikiran dan anu ieu tetep kula maneh dilawan bae beres ngaleos Kangjeng Nabi diuneg-uneg Sidina Ali coba yang nyamun maut bener teu ngalawan bener henteu eta kan hebat sahabat bakar itu maut lah Kangjeng Nabi maut lah Sidina Abu Bakar nah ketika maut Sayyidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya di pinggir Sayyidina Abu Bakar ya Kangjeng ieu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ieu Sayyidina Umar tak urang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah miti maju mundur ke belah dieu ke mundur deui antara kitu makomna set ieu Kangjeng Sayyidina Umar Abu Bakar di Sayyidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dinarian kuari lamun mundur katakol malah askar orang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajen
Nah Sayyidina Umar maot kuburkeun nu mimpin Sayyidina Ali beres Sayyidina Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu teu sieun cek Sayyidina Ali ka Sayyidina Umar musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh doakeun ku Sayyidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sayyidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah ka dinya deui aya ngadenge gereja atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge hati Sayyidina Ali mah kan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan suara Sayyidina Umar bisa kadenge langsung yuk bener kadenge begitu ditanya ku malaikat man rabbuka cik Sayyidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh Sayyidina Ali di luhur seserian cek Sayyidina Ali bener ya Masya Allah kari cek malaikat teh itu pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah kok make rupa nu ieu cicing wae tah malaikat diteruskan wa man nabiuka cek malaikat iya digigir tah nabi tah digigir aing ngarendeng ngeunana tah cek nu saurang deui emang ieu saha ieu Umar atuh kunaon ditanya ya Umar mah moal ditanya cek yana jawara tah mah atuh beuteung ngalaleos kae kada ulah ngaleos robah banget ulah make banget anu nyingseun mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge tapi mukminin ulah make banget euy awas ya mun make banget tu ieu deui awas wae malaikat lapor ka Gusti Allah Gusti kuara ieu mah jelema cak Gusti turunkeun banget sia rupana beres Sayyidina Ali seserian kapangi kan besar seserian Ali kunaon maneh mata daku kunaon make seserian aduh nyata cek nyaeta anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek kana dek dilawan ku kula ternyata kabeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir tepati sieun jasa tepati serem jasa rada lah rada bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum seetik Sayyidina Umar mah jasa dah bantah kaya nah malaikatnya lamun nanya wali teu keras bab ingat ancaman sino awas ya kowe Sayyidina Umar ka malaikat diancam teu kira-kira teh nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq cinta ka Sayyidina Umar cinta ka Sayyidina Utsman cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema dua anu jawara hiji Sayyidina Umar dua Sayyidina Ali piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana nuk sabaraha bae ge jang syiar agama Allah sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae urang mah pan ngemblok pedagang ya ngitung deui deres teu buruk mah nu buruk mah pan hese
dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus permuter di dieu. Muter. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ba asal geus aya di leungeunnyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae. Maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah. Ribuan onta ketika perang, ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana